Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijeng enjing, wijeng siang, wijeng santen, wijeng wangi, wijeng patepang di channel IHRT. Simkuring atas nami keluarga nada dihapunten boh pilih dina ngadamel konten circle patanana. Kasadayana subscriber ka grup-grup WA, grup-grup Facebook. Mugia kersang ngapunten karena samudaya ningkel patan. Simkuring badai mawaskeun nadoman ngeunaan lebaran kenging Tatang Sumarsono. Lebaran geus tangtu datang, najan mudik henteu meunang, wayahna ulah ngabangkang, sangkan pamarentah senang. Lain teu inget ka lembur, kahayang mah pasti akur, sono ngariung jeung dulur, jarah ka makam luluhur. Moal aya semah jauh, panjadi irit lalawu, najan keler teu parinu, teu salempang matak ewu. Najan teu kawasa sari, moloba nu balawiri, sasalaman kurang nyari, tong urangan harti fitri. Baju dulag menang hayang, teu lila dipake midang, rek ulin angger salempang, sok sieun dianggap mungpang. Tong ngaginding bebeakan, ngagambar halis nyaan, make parfum sesengitan, anggap we lain lebaran. Paling gemun hayang aksi, pek wae sing mindeng selfie, keun bae entong rek risi, sanajan eueuh nu muji. Tong dipake leutik hate, lebaran geuning teu rame, nu penting mah saum rengse, teu godina jan sapoe. Anggur si mending syukuran, aya keneh kasempetan, urang tepung jeung lebaran, miharep rahmat pangeran. Itu nadoman mangrupi nadoman lebaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.